Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal pima dina martelakeun perkara ya jelibu anu narik ieu mah arizqo kana rezeki wa ma sareng kana perkara yamna'u anu nyegah ieu mah arizqo kana rezeki wa ma sareng kana perkara yazidu anu nambahan ieu ma fil umri dina umur wa ma sareng kana perkara yan kusu anu ngurangan ieu ma Tumala buda tuluy misti li talibil ilmi ka jalma anu nyupri ilmu minal kuti tina kakuatan wa ma'rifati ma sareng nyahokeun perkara yazidu anu nambahan ieu ma fihi dina itu ilmu wa ma sareng perkara yazidu anu nambahan ieu ma fil umri dina umur wasihhati sareng nganyahokeun kana kasehatan liyatafarrogo karena supaya salse ieu si talib li talabil ilmi pikeun nyupri ilmu wa fi kulli zalika sareng eta tetep dina sakabeh anu tadi dicarioskeun sonafu tah nganggit kitab ieu ulama kutuban kana pirang-pirang kitab fa auradtuhu terus ngadatangkeun kuring ba'daha kana sapalihna ieu kutub huna di dieu ala sabilil ikhtisari bari netepan jalan ringkas qala ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu henteu bisa nolak al qada'a kana qada Allah naon illa du'a'u angin doa wala yazidu sareng henteu bisa nambahan fil umri dina umur naon illal birru kecuali kaalusan fa innar rajula karena sayaktosna hiji lalaki liyahruma eta pasti dihalangan ieu rajul arizqo tina rizki bidzambi ku sabab dosa yusibuhu anu migawe ieu rajul kana dambun sabata tumetep bihadal hadisiku ieu hadis naon anartika badambi sayaktosna migawe dosa teh sababu hirmati rizki sababu hirmani rizki eta jadi sabab ngahalangan rizki khususon kalawan khususna al-kadzibu ari bohong yurisu eta ngawaris ieu kadzib al-faqra kana kafakiran wa qad waroda sareng nyata gesumping pihi dina ieu ngawaris fakir naon hadisun hadis khosun anu tangtu wa kaza sareng eta nya kitu deui naumu subhati ari sare dina waktu subuh yamna'u eta nyegah ieu naum arizqo kana rizki wa kasratun naumi sareng ari loba sare turisu eta ngawaris ieu kasroh al faqra kana kapakiran wa faqral ilmi sareng kana pakir ilmu aidon deui wa qala sareng ngadauh saal qailu anu ngadauh sururun nasi ari bungahna jalma-jalma pilu bisil libasi eta tetep dina makena pakaian wajamul ilmi sareng ari ngumpulkeun ilmu fitarkin nuasi eta tetep dina ninggalkeun sare wa qala sareng ngadauh ieu qail alaisa naha lain minal khusrani eta tetep tina karugian naon anna layalia sayaktosna pirang-pirang peuting tetamuru eta ngaliwat ieu layali bila naf'in kalawan teu aya kamangfaatan wa tuhsab sareng diitung-itung ieu layali minal umri tina umur wa qala sareng ngadauh ieu saha akharu anu sejen kumil laila ya hada kum kudu hudang anjeun al-laila tina waktu peuting ya hada he jalma anu nyupri ilmu la'allaka mudah-mudahan anjeun teh tarsyudu eta meunang pituduh anjeun ilakam tanamu nepi ka iraha rek sare anjeun al-laila ti peuting wal umru bari ari umur teh yanfudu eta terus ieu umur wan naumu sareng ari sare urianan bari tataranjang wal baulu sareng kiih urianan bari tataranjang teh wal aqlu sareng dahar junuban bari sare bari junub wa muttaqian sareng bari nyangkere alal jambi kana nyangigir wa tahawunu sareng gagampangan bisu qatil maidati kana kadaharan anu rek
bisukotil maidati kana kadaharan anu ragrag tina hidangan. Waharku qasril basoli sareng ngaduruk cangkang bawang beureum wasaumi sareng bawang bodas. Wa kansul baiti sareng sasapu di imah bil mindali ku sapu tangan. Wa kansul baiti sareng sasapu di imah bil laili teu peuting. Wa tarkul kumamati sareng ninggalkeun sasapu bil baiti di imah. Wal masyu sareng lempang kuda mal masyayikhi di hareupeun pirang-pirang syekh. Wanidaul abawaini sareng ngagero indung bapa bismihima ku ngaranna itu abawain. Wal khalalu sareng nyenghil bikulli khosyatin ku satiap anu kasar. Wa gosdul yadi sareng ngumbah leungeun bitini ku latak. Waturobi sareng ku taneuh. Wal julusu sareng diuk alal atabati dina bangbarung. Wal ittika'u sareng nyarande ala ahadi jaujayil babi kana salah sahiji tina dua daun panto. Watawadu'u sareng wudu pil mabaroji di jamban. Wa khiyatu saubi sareng ngaputan baju ala badanihi dina badana eta jalma. Wa tajpipul wajhi sareng nyerebet beungeut bisaubi ku pakean. Watarku baitil angkabuti jeung ngantep sayang lancah pil baiti di imah. Watawahunu sareng gagampangan bisolati kana salat. Wa isra'ul khuruji sareng gancang kaluar minal masjid ti masjid ba'da sholatil fajri dina sabada salat subuh. Wal ibtikaru sareng rebun-rebun pizihabi dina indit gilasuki ka pasar. Wal ibta'u sareng talangke piruju'i tina balik minhu ti itu pasar. Wasyira'u kusairatil khabji jeung mealian pirang-pirang bubuk roti minal fuqara'i ti pirang-pirang jalma fakir. Asuali anu tukang jajalu. Wa du'a'u syarri jeung ngaduakeun goreng alal waladi ka budak. Watarku tahmiril awani jeung ninggalkeun nutupan pirang-pirang wawadahan. Wa itfahu siraji sareng mareuman lampu binafsi ku napas. Kullu zalika ari sakabehna anu tadi dicarioskeun teh yurisu eta matak ngawaris ieu dalik al faqra kana fakir. Urifa anu geus dikanyahokeun naon zalika itu mazkur bil itsari ku dauhan sahabat. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui yurisul faqra alkitabatu ari nulis biqalamin ku pulpen makudin anu dibeungkeut. Wal imtisyatu jeung nyisiran bimastin mungkasarin ku sisir anu beulah. Watar kudu'ai jeung ninggalkeun ngadua bil khairi ku kaalusan lil walidaini ka indung bapa. Wa ta'ammumu sareng make sorban qaidan barina diuk. Wa tasarwulu jeung make calana iman barina nangtung. Wal bukhlu jeung koret. Wa taqtiru jeung medit. Wal isrofu sareng boros. Wal kasaru sareng kedul. Wa tawani jeung talangke. Wa tahawunu jeung gagampangan fil umuri dina pirang-pirang urusan. Kullu zalika ari sakabehna mazkur yurisu eta ngawaris ieu dalik al faqra kana kapakiran. Qala ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istangzilu kudu menta turun anjeun arizqo kana rizki bisodaqoti ku sedekah. Wal bukuru sareng ari isuk-isuk mubarakun eta anu diberkahan. Yazidu anu nambah-nambah ieu bukur fi jami'in ni'ami dina sakabeh pirang-pirang nikmat khususon kalawan khususna pi rizki dina rizki. Wa husnul khati sareng ari alusna tulisan min mafatih rizki eta tina sawareh pirang-pirang kunci na rizki. Wa bastul wajhi sareng ari naonna tuh marahmai someah wajah. Wa thaibul kalami sareng alusna caritaan yazidu eta nambah-nambah ieu dalik pi rizki dina rizki.
wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma katampi ti Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kan sulfana ari sasapu di buruan wa ghuslul ina'i jeung ari ngumbah wawadahan majbalatun eta panarik lilegina kana kasugihan wa aqwal asbabil jaliyati sareng ari pangkuatna pirang-pirang sabab anu narik al muhassilati anu matak ngahasilkeun li rizki kana rizki iqamatus sholati eta ngadegkeun salat bi ta'zimi kalawan ngagungkeun wal khusyu'i sareng kalawan khusyuk wa ta'dilil arkani jeung nang itu ngajalankeun atawa ta'dil nang tremkeun pirang-pirang anggota wasa iri wajibatiha sareng sasesana pirang-pirang kewajiban salat wasunaniha sareng pirang-pirang pasunatan salat wa adabiha sareng adab-adaban salat wa sholatu duha sareng ari salat duha fi zalika dina itu jalibah ma'rufatun eta geus dikanyahokeun masyhuratun anu masyhur wa qiraatu til waqi'ati sareng maca surah waqi'ah khususon kalawan khususna bilaili di peuting waqtan naumi dina waktu rek sare wa qiraatu suratil mulki sareng maca surah al-mulk wal muzammil sareng surah al-muzammil wal laili sareng surah al-lail wal laili ida yagsha sareng surah al-laili ida yagsha walam nasyrah sareng surah alam nasyrah wa hudurul masjidi sareng ngadatangan ka masjid qoblal adzani samemeh adan wal mudawamatu sareng ngalanggengkeun ala taharati kana suci wa ada sunnatil fajri sareng migawe salat sunat subuh wal witri sareng sunat witir firil baiti di imah wa alla yatakallama sareng yen ulah nyaritakeun ieu jalma bikalami dunya kana caritaan dunya ba'dal witri dina sabada salat witir wala yukatsir sareng ulah ngalobakeun ieu jalma mujalasatan nisa'i kana gaul jeung pirang-pirang awewe illa indah hajati kecuali dina nalika aya pangabutuh wa alla yatakallama sareng ulah nyarita ieu jalma bikalamin lagwin kana caritaan heureuy gairi mufidin anu henteu aya paedahna lidinihi pikeun agamana ieu si jalma wa dunyahu sareng pikeun dunyana ieu si jalma kila dicaritakeun man ari saha jalma istagola anu katungkul ieu man bima ku perkara layaknihi anu henteu neja ieu man kana emak yafutuhu tah lepot ieu lepot ka man naon mak perkara yaknihi anu neja eta man kana emak. Qala ngadawu saha Bazaro Jamhar Syekh Bazaro Jamhar idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun arrajula ka hiji lalaki yukasiru anu ngalobakeun ieu rajul al kalama kana nyarita pastaikin tah kudu ngayakinkeun anjeun bijununihi ku gelona ieu rajul. Qala ngadahu saha Aliyun radhiyallahu anhu idza tamma di mana-mana sampurna naon al aqlu akalna naqoso tah kurang naon al kalamu omongan. Qala ngadahu saha al musannif rahimahullahu taala ittafaqo sarua li pikeun kaula fi hadhil makna dina ieu makna naon syi'iran idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana mukthiran. Idza tamma di mana-mana sampurna naon aqlul mar'i akalna hiji jalma qala tah saeutik naon kalamuhu omonganana ieu si mar'u wa aikin sareng kudu ngayakinkeun anjeun bihumkil mar'i kana kumprungna hiji jalma gelokna hiji jalma in kana lamun bukti ieu si mar'u teh muksiron eta anu loba ngomong. Waqala sareng ngadauh saha akhoru anu sejen anutku zainun wasukutu salamatun faidana natok ta falatakun miksaron. Anutku ari omongan teh zainun eta kagindingan wasukutu sareng ari repeh teh salamatun eta kasalamatan. Faidana tok tadi mana-mana ngomong anjeun falatakun ta ulah bukti anjeun teh miksaron eta anu loba ngomong. Ma in nadimta
Mual kaduhung anjeun ala sukuti kana repeh marrotan dina sabalikan. Walaqad nadimta yakin kaduhung anjeun alal kalami kana omongan miroron sababaraha balikan. Wallahu a'lamu bissawab.